Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an 'ibadatihi لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. Wallahu a'lamu bimuradi satuhuna wong akeh kang teteping dalam sanding pangeran sira Muhammad ay al malaikat tegese pirang-pirang malaikat la yastakbiruna iku ora garumade ya alladzina yatakabbaruna tegese sarombong ya alladzina an ibadatihi saking ibadahan Allah wa yusabbihuna lan pada ngicikeun ya alladzina kabehing Allah yunazzihuna wa malayaliku bih tegese ngabersihkeun ya alladzina huing Allah saking barang kang ora layak ya mabi kalawan Allah walahu lan kadua Allah balaka yasjuduna sujud ya alladzina kabe'ae ya khusulahu tegese nangtukeun ya alladzina kabe'ing Allah bil khudu'i kalawan DPDP wal ibadati lan ibadah fakunu mislahum maka ana sira kabeh iku umpamane alladzina mislahum iku umpamane alladzina Allah tadi niwaran ka Kangjeng khususna umumna ka urang sadayana nitah selalu zikir ka Allah wazkur rabbaka fi nafsik selalu ingat di jero hati motifna tadarru'aw khifah DPDP jeung sieun ka Allah dek diayakeun suarana jadi hate mah teu kadenge mangga cuban wadunal jahri minal qaul diayakeun suara ulah tarik-tarik sedang laun teuing henteu tarik teuing ulah iraha bil ghuduwi wal asar sepanjang masa isuk sore peuting berat wala takum minal ghafilin ulah rek aya anjeun Muhammad minal ghafilina termasuk jelema nu poho kabeh ka Allah. Masya Allah. Khitab khusus ka Kangjeng padahal mah umum jang umatna ai Kangjeng mah jageus teu kudu dititahan ge per detik per napas pasti inget ka Allah. Sebab beda komponen Kangjeng Nabi jeung komponen urang.
diciptakan ku Gusti Allah Kanjeng Nabi mah afdalul makhluqat komponenna berbeda ulah kakarak ning Kanjeng Nabi cacak para sahabat ke berbeda jeung urang ulah para sahabat anu bilian para aulia Allah berbeda para aulia terlalu luhur ulama solihin berbeda kebedaanana ketika sholatnya nama kuat sababaraha rakaat urang mah padahal daharna leuwih gede tibatannya tapi kekuatan sholat jauh puasana gagah urang maka karat puasa datang ka zuhur bae geus teh okaler kitu anak geus teu katanya ku urang pamajikan geus sabodo-sabodo aya puasa urang meleng-leng beda komponen beda ngaji urang mah saminggu sakali geus asa pangajina bae kitu ge berbeda jeung batur baheung berangkat ngaji di imahna wuduk datang ke dia wuduk di double cover beda Masya Allah wahara dedelean beda jeung ulama dedengean beda memang komponennya diciptakan ku Gusti Allah berbeda satu ketika wali Allah mah bisa kuat teu dahar mungkin sapoe sapeting mungkin 2 peting mungkin saminggu bisa kuat teu dahar teu nyimu lamun Syekh Maulana Hasanuddin titah tapa awalan 40 peting teu beudang dahar teu beudang nginum begitu ditanya setelah 40 peting ku Syekh Syarif Hidayatul kumaha rasana can sabaraha bah coba urang titah 40 peting engke ku abah dek ditanya geus beres 40 petingna ke abah engke datang ka dinya ka patapaannya ayo kuatkeun ku sia datang ka dinya tinggal tulang taleng hulu di mana suku di mana bea teu kudu 40 poe tah mah saminggu ge geus ajur tah mah geus tuh beda komponenna atuh ulah haju nitah tapa-tapana ka murid tapas ya di mana tuh di Leuweung Gede sia bisa tuh dileheula komponen geus kuat apa encan beda lamun Mama Bakri baheula ngaji bulanan teh berangkat bada isya lamun henteu ditoel subuh ge ngaji bae urang mah kakarak 2 jam ge waduh kiai zolim apa geus disebutkeun kiai zolim kencang teuing cenah eta ngaji lekebal teuing geus zolim ka kieu teu beres murid teu beres dah Masya Allah karim poho jana teh ku lazat-lazatna ibadah ngaji sebab teu boga rasa ngaji teh ngahareupan makhluk ngahareupan jelema terasa keur ngobrol jeung musonif jeung mualif indah ngobrol jeung wali kan ngobrol jeung wali mah geus urang kuari lamun ngobrol jeung lain wali penuh kecurigaan aya polisi ngobrol curiga aing dirantai asana ku polisi urang ngobrol jeung abri curiga digranat bisa aing nu sugih ketika ngobrol jeung kiai curiga asana kebal-kebal dipenta aing awewe ngobrol jeung hiji lalaki kebal-kebal wasa asana waduh cintaku dicuri beda urang mah penuh kecurigaan orang tapi ngobrol jeung wali moal sebab naon ka dunia geus teu hayangeun moal mentanya nama ketika aya sesuatu apakah urang bakal dipenta tulung moalnya nama geus langsung ka Gusti Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun ketika lapar suganya nama bakal menta dahar moal malah lumilu menta dahar ka nyana sebab urang geus teu butuheun kuateun nya nama mantak urang teh lamun kadatangan wali ngeunaheun sebab daon moal nyuguhan dahar moal nyuguhan nginum ngeunaheun coba kadatangan si eta uyang endog beak kotok beak boro-boro anu geus di meja anu hirup di bawah bae eta mah garong teh beneran uyang urang sia mah neuleuna ka dieu ka ditu atuh pagon geus khusus teh kitu
Ya Allah teh wali Kangjeng Nabi anu dipiwarana tapi horenganan umum mulati khusus hitobna tapi umum jang urang maka ditatala ku sebagian umat Kangjeng Nabi aya anu langsung dibere ku Gusti Allah murad ngaranna aya anu ditata melalui suluk. Adapun perjalanan suluk beda-beda tergantung kumaha guruna. Qadiriyah mah keur carita tariqah teh kieu, Naksabandiyah mah kieu, Khalidiyah mah kieu, Utsmaniyah mah kieu, Ghazaliyah mah kieu, Syatariyah mah kieu, Tijaniyah mah kieu dan lain-lain sebagainya. Kumaha guruna tujuanna mah hiji wusul ilallah. Nu mantak ditorikohkeun teh lantaran urang teh sapopoe tani, sapopoe dagang, sapopoe gawe di kantor, sapopoe urang bergaul kunaon ieu hate urang teh di Quranan ku di Qurana, di hadisan ku di hadisanana, di ajian ku ijma ulama di ajianana, tapi tetep teh dek gageser seperti kana dunia bae. Makin jadi kiai makin cintana jelas-jelasan karena dunia. Kerja di santri marada deres barang dikiaikeun Masya Allah proposal ambalayah. Kok jadi kiai sih? Kok jadi kiai sih? Ketika datang kandidat datang ke manehanana anu tadi nama cemi ku ari mah malah menta. Pondok dibangun ku Golkar, pondok dibangun ku PDI, sehingga lagi pondokna majelisna tapi nu ngeusianana eueuh santri paburia nu ngaji arembungeun tinggalnya na bae teu dikiaikeun malah tapi gaji henteu. Gara-gara cinta dunia. Geus sabaraha kiai nu korban akibat asup ka Golkar disumbang ku Golkar, geus sabaraha kiai nu korban akibat cinta PDI disumbang ku PDI, geus sabaraha kiai nu korban anu cinta ka kandidat jeung partai-partai disumbangnya na mewahnya na tapi horeganan leuwih kalazatan ibadahna ka Gusti Allah akibat cinta dunia. Geus sabaraha teu kudu disebutkeun ku aing ku sia bae ituna ke laporkeun ka aing. Kunaon ieu cinta dunia? Berat cinta dunia kok kieu sih? Sementara ketika Quran dibaca mah Masya Allah dunia teh orenganan mataul ghurur dibaca kunyana tapi geuning terus makin cinta. Dunia teh lahu wa laibu wa lahun tapi tetep bae makin cinta. Kercan jadi kiai teu sabaraha barang geus jadi kiai pohara ieu nu sok disebut garong berjubah kiai buktina. Ulah neuleuh ka dia kasinggung aing ditu sia neuleuhna. Maka dicoba carana kumaha sih hayang supaya ulah cinta dunia. Upaya aja. Aya kiai makin jadi kiai makin cinta dunia teu ngupayakeun kok padahal mah nyaho manehanana bahwa dunia teh jahat sebab dunia teh dunia bahrun amik. Qad gharqa nasun katsir. Dunia teh hubbu dunia ra'su kulli khati'atin. Geus jelas. Tapi makin ka dieu makin cinta dunia, makin cinta. Pesantren teu cukup ku pesantren salapi dijieunlah yayasan. Yayasan Supendiah Al-Janamiyah. Parah. Iya akibat cinta dunia. Asal aya murid teu mayar, buarkeun. Buku eta mah yatim piatu, tidak tahu itu yatim piatu. Ini sistem pendidikan. Teu kumaha coba. Ieu mah bapana susah. Alah, neangan ada yayasan saja. Nu susah ulah sok sekolah ka dieu. Gas, kadi itu batu kasalapi itu ortodok. Cinta dunia. Salah? Itu emang sistem belajar kos itu di Belanda nage. Di Belanda nage kos itu supaya pinter. Ya nage bebeja tah jangan gaji guru dah saha. Lain sia sih. Pinter kuahas ya. Gaji teu heuh. Ngomong mah bisa. Oh, masalah dengan berbagai dalil jakada ge ku ceuli urang pek bae dengan cinta dunia. Bakal balener kos itu boal kajian kukumaha sebab cinta dunia.
Nah untuk ngageserkeun supaya ulah cinta dunia kumaha si janyaho dunia teh ra'sukuli khotiatin. Ieu teh bibit, tidak setiap kejahatan adalah cinta dunia. Bibit tah bibit ke bibit. Masya Allah. Geser. Aya anu terlena dina cinta dunia sampai bae bagianana meureun. Oh masalah tinggal doakeun ku. Aya anu antara jeung antara. Duh sebenarnya mah aing salah tapi duh aing kumaha. Duh sebenarnya aing salah tapi aing butuh sampai paeh. Geus sakitu bagianana masalah geus dibagi-bagi ku Gusti Allah. Bahkan aya anu menjual kemuliaan hanya untuk meraih dunia. Paeh nyana keur aya di dinya. Atuh mangga bae eta mah urusannya anak. Tapi kan Nabi nitahan sing hade pisahkeun cinta ka Allah jeung cinta dunia. Kok mulai aya kiai anu berpikir aing teh bakal paeh sedengkeun di pundak aing teh adalah amanah mun aing paeh ke ditanya ku Gusti Allah aing nitipkeun ilmu ka sia teh dipake naon ngarannya da teh ieu Karim kumaha ke di akhirat mulai carana ye supaya ulah cinta dunia kumaha carana geus nyaho bahwa dunia teh nini anu dipoles geus nyaho bahwa dunia teh bangkai geus nyaho bahwa dunia teh rasukul khotiatin geus nyaho bahwa dunia teh mataul gurur dengan berbagai kisah jeung dalil teh geus nyaho. Nah kuari carana kumaha ieu menta cara cat neangan cing coba ka ieu karasakan ku hatena geng. Lamun geus dibere bagian aya tek ieu nyanana boga bagian ti Gusti Allah dengan upaya-upayanya ingin meninggalkan dunia mulai nyana asup ka imah thariqah bere ku guruna sok ditu nu kuduna mah zikir teh lalaunan lantaran kula launan mah osok teu khusyuk suaraan la ilaha illallah la ilaha illallah di suaraan ge mesti kene luak lieu kene bae lantaran ieu mah tahap belajar sing tarik la ilaha illallah 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 nyana kaget-kaget ku illallahna tah belajar kan geus bisa emang gandeng atuh henteu tahap belajar kan nyana ge ceng jeung budak ngelehkeun suara-suara laut illallah illallah nyana muringkak buru ge teu puguh muringkakna nyana mah sebab ieu mah kadegena kageter kana hate bae gandeng jadi illallah tah diberian mulai nyana leuleus rahasia Allah ayalah ngarenyet Allah nu merena jahe kuari mulai zikir teh rada laun ge ngeunaheun la ilaha illallah la ilaha illallah ngeunaheun geus ngeunaheun jasa teh kudu aya sorana teh kudu aya sorana urang bobogohan jeung awe mimiti mah ngomong rada jauh ka belah dieuna haharewasa ka dieuna mah tanpa suara tapi ngaragap bloon budak maksudnya zikir ge tanpa suara tapi terus lempang perasaan teh Masya Allah nikmat anu luar biasa dengan zikir ke Allah teh horenganna nikmat make jarak waktu mungkin 1 tahun mungkin 2 tahun mungkin 3 tahun mungkin 10 tahun terserah kecerdasan eta jelema jeung kumaha diberena ku Gusti Allah urang mah ngalaksanakeun sesuai jeung guru ti guruna ila rahasia wal rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal tidinya terus bae zikir anu dimaksud wala takum minal ghafilin ulah poho per detik
kuari mah diatur ti mimiti jahar la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah kuari geus ada laun la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha kuari laun pisan di hati la ilaha illallah la ilaha ganti kuari khafi khairu zikri al khafi wa khairu rizqi mayak mulai di hati Allah 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 tambah deui ku gurang hu selanjutnya kuari geus boga rasa udang hes langsung ke Allah kelempang ge ka Allah bae di kerumunan jelema loba babarengan digendeng ku jelema dihareup di tukang horenganan malaikat banyahoeun ieu mah berbeda perasaanana keur ka Allah komo Gusti Allah di kota sanajan campur jeung nu kumaha bae horeng hatena maka Allah bae di leuweung sanajan cacampuran jeung saha horenganan hatena maka Allah hanya Allah nu maha uninga sebab Allah nu masihanana kuari mah geus teu gopil per detik nanti Allah 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 lain masalah Allah Allah na leungit pengakuan diri mata lain nu aing nu Allah kumaha Allah bae ceuli lain nu aing kumaha Allah bae jae nu bogana diri aing zahir jeung batin teh lain nu aing nu Allah lamun cacak-cacak nu urang ketika urang nyeri ceuli pertahankeun ku urang janu urang ternyata ku Allah makin diobatan makin nyeri teh ceuli kulantaran nu Allah mata urang dicokot ku Allah kadarna kulantaran nu Allah orang berusaha dokter dan lain sebagainya cak Allah nu aing sia berobat ka mana ge moal datang ka cager bae ge bawaeun ka kuburan tama penyakit sia cak Allah diobatan kumaha deuk diobatan kumaha ayo huntu geus cabut hiji nyeri deui cabut hiji deui datang ka ameh huntu dahar ge geus kuduna bubur bae masih nyeri keneh bae hantu sia emang sia nu aing cak Allah teh geus teh bawaeun ka kuburan tah mah geus sampai kakarak nyeri mata nyeri ceuli nyeri huntu nyeri suku mata mancan sabaraha tapi dongkrak ati geus teu fungsi hayu sia ada ka mana nu di imahna geus marah bae puyang deui mah cak cenah teh puyang geus kakak mabur ka ditu ka mana ka Gunung Karang deuk naon garagageun maneh geus teu paedah cenah hirup nah diurut ku diurutna kabaten geus ye cak Allah sama nu aing geus lempes bae lempes geus ya jang baweun paeh deuk kumaha deui lain nu urang teu daya teu upaya nah urang teh deuk miceunan rasa pengakuan nu urang nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti Allah sanes nu abdi mata sanes nu abdi ceuli sanes zahir batin nu Gusti tah eta lain ngomong kos kitu teh dengan perasaan enggak mangga geus ka Allah bae kuari mah tu diatur teh ku syariat dipandu tahapan-tahapan syariat pemandu syariat anu patalina jeung zahir waktu salat waktu puasa haji zakat waktu ngaji waktu musyawarah waktu kumpulan ieu mah dipandu ku syariat cak Gusti Allah datang ka mana nyana panduan syariatna ternyata geus sempurna di panduan syariat nah yang leuwih mantep milu nyulusup ka jero melalui thariqah nyana dipandu ku ilmu thariqah cak thariqah ieu meunang ieu henteu ieu meunang ieu henteu ieu meunang ieu henteu ieu gawean ieu ulah geus di luar syariat cek syariat mah kapan dahar seueuh teh meunang tapi cak thariqah mah deuk seueuh teh deuk ka mana deuk dipake naon deuk kumaha apa mungkin ku seueuh beuteung teh bisa wusul ilallah diperhitungkan di tarekat ketika manggihan inuman gitu kayaknya apa mesti kudu diinum ketika diinum naon paedahna apa ngausulkeun apa henteu ka Gusti Allah apa sakadar susukaan namun maneh susukaan berarti kembali deui ka syariat aturan dina thariqah mah lain kitu kabeh jang usul ilallah syariat jang sakadar ngalaksanakeun perintah Allah tapi ketika di tarekat usul moal ka Allah segala rupa diperhitungkeun ketika manehna dipandu ku thariqah teh geus mantep kuari nyulusup deui ka hakikat masyaallah karim geus pinuh ku rahasia disebut hikmah geus berhikmah
lempang batul ka kalernya nama ka kidul, ketika ngomong menangnya nama henteu, ketika batur mah abring-abringan nama henteu dan lain sebagainya. Sebab anu ngabimbingna anu manduna langsung Allah melalui hakikat. Geus pasti bertentangan jeung sasak mangga bae, tapi tanpa membawa orang banyak sorangan. Hakikat mah sebab moal kahartieun ku jelema loba. Ketika manehna berhakikat bahwa jelema loba, atuh salah dikutuk ku Gusti Allah. Sebab naon? Batur mah ayana di syariat, panduan syariat nyana geus aya di hakikat, panduan hakikat atuh sangat berbeda syariat jeung hakikat, maka kudu sorangan bae. Geus kolat lagi kadang-kadang sorangan nyana mah kumaha nyana bae, mentak sing hade besi di lembur urang aya nu teu salat buat teh ingana salat sorangan. Ulah suuzon ulah, tinggal diintip bae horenganan ngajopak ke salat. Sere dia mah bos dia mah. Tah, nu paling hebat jelema berhakikat tapi bertingkah syariat. Biasa bae, bergaul biasa. Eta nu paling hese. Padahal nyana geus berhakikat tapi make baju syariat. Abeh kadeurina sinergis, abeh tenang, membuat manusia jeung umat tenang jeung tiis. Sebab nyana geus aya hakikat, teu pernah jaritakeun hakikat jana mah. Syariat be, syariat. Ngeunaheun lamun aya ulama seperti eta. Mama, kok mama bisa nyokot duit di Golkar? Maneh bae mama keur berhakikat. Lain deui mama lain sa nyokot-nyokot deui mah. Maksudna mama eta pancena di syariat mah kurang bagus. Mama mah keur geus datang ka hakikat. Ulah nurutan mama. Ulah. Engke mama mun ngagejebur, wallahu a'lam mama ge puyeng. Ieu mah mamanukan ukos kitu. Mamanukan tah mah basa ukos karar itu ulah didegekeun bohong. Bohong, moal beukieun ahli hakikat maka duit pemerintah cadung ya nama. Sakali deui ahli hakikat moal beukieun ka duit pemerintah cadung ya nama. Kadenge kitu sia. Sia masuk gitu. Kumaha cenah ai ka ieu na ai ka duitna papan teu beuki ka apelna goblok sia mah. Ka duitna mah emang teu beuki ai ka apelna. Ai ka jerukna. Sia mah kudu seret ka subur pareum meureun aju dicor. Sebab daun Seseri Sikti ketika dibere duit ku gubernur saat eta dicekal gurucur jadi nanah. Abdul Qadir ketika dibere apel cekal jadi getih. Ibrahim sarua ketika dibere ku gubernur dicekal set jadi bilatu. Dicekal apel ku Haji Pendi amis. Sabangsa amis rasa bilatu rasa anyir malah mementa deui ka ditu. Ya Allah ya jauh ya Allah. Carita-carita jelema nu zikir mah geus sudang sare kiceupna sagala rupa dengena langkah-langkahna selalu ka Allah. Ieu lah jelema anu geus berhakikat usul ilallah. Derajat manusia tadi ditinggali tidak kawauhna dirina jeung Gusti Allah. Datang ka mana marifat tadi dina lah makomnya na. Datang ka mana nyana teh nyahona ka Allah di dinya lah makomnya na. Urang mah kakarak datang ka syariat lage puluya pelaya makom urang di dinya lain makom disebut datang makos kitu mah. Ngan kakarak datang ka dinya geus. Geus. Can boga makom. Lamun hayang nyaho diri sorangan bae ulah ka batur datang ka mana aing bencina terhadap dunia. Datang ka mana kalazatan aing ibadah ka Gusti Allah. Datang ka mana sih aing geus pegatan jeung dunia na teu kudu ka batur diri sorangan bae ulah ukur. Di dinyalah makom urang sebener-benerna. Ketika di syariat panduan syariatna geus pas apa ente. Ketika di tarekat panduan tarekatna pas apa encan. Ketika di hakikat geus lain urusan sama diri dan jeung Gusti Allah. Kitulah wazkur rabbaka tinggal ke urang diperhatikan digunakan aing begitu hudang geus lain ka Allah begitu hudang langsung tek iya jadi di tempat saya sekarang betul iya entar ya oke ya karena kurang HS
Menang di dulu, waduh, geus 4 panggilan sakira. Keur HS keneh geus dipanggil, goblok teu begon teu tolong teu. Waduh, sakira ini, oh iya, encan mandi ya. Iya betul. Nah, ayo. Ya sip. Oke, deal kan. Kakarak turun di tempat sare, dekat cai guys. Ya. Ya. Wah iya bagus. Oke. Tunggu ya, saya mandi dulu. Encan mandi ngisi lo kali panggilan. Dasar juri gabay. Ulah kasih inggung sia. Biasa bae sih. Ahli Allah teu pernah boga HP, teu pernah boga TV, teu pernah pepegatan kana wajan bos gatu geus udang hees geus masyaallah alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Terus alhamdulillah Gusti dihudangkeun tina sare teh kembang maot masih keneh dibere umur ku Gusti kuatkeun abdi jeung ibadah ka Gusti mulai udang jam 3 kacai geus menta ka Allah menta dipanguat mandi salat Allahu akbar Allah Gusti abdi bisana sakieu salat nu nitahna Gusti nu ngagerakeun Gusti nu rek narimana ge Gusti nyangakeun sadaya-daya abdi mah bisa nangan sakieu mulai berangkat ka masjid salat subuh Allahu akbar beres salat subuh langsung nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti abdi dititah ku Gusti digerakkeun ku Gusti abdi basa kadar hayang ridho Gusti bagus jeung goreng nama kumaha Gusti bae nu nganileh nyanggakeun sadaya-daya sakieu ka bisa abdi berangkat ka imah langsung maca Quran auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim cak majikanna ka ieu kopi tutupan bae heulanan aya jin kege jin nyana horeng urang wacan ge naon kopi mun aya susu itu goreng can kacai-cai aja masyaallah pamajikanna ge ngarejak-rejak ho salaki jadi kieu cenah ieu was-was salaki awas aing keluar teh geus kudu gembrak deui bodah parah cak majikan ieu ka haji jadi kieu barang ngaji ka Cilongo kieu nya atuh kudu da lain gitu ka ngedo kopi lah teu kudu ke nyedu sorangan we ka jauh boga suku masyaallah cak majikanna loba amat perubahanna ka barang teu boga duit ku ari sial jasa mawas diri burungnya ya Allah ya Karim. Nah beda jauh ahli dunia beda jeung ahli Allah gerakan-gerakan adalah sebab nu dibendak hati jeung di otakna ahli dunia selalu dunia meme sare geus di HP urusan dunia ketika sare berpikiran dunia ketika ahli Allah hudang sare keur sare nage emang ka Allah hudang sare nage ka Allah nu batak naumul alim khairun sarena alim ilallah ma'rifatullah lebih bagus tibatan ibadah 1000 rakaat jelema tukang ibadah tampal hees tabae nama jadi hees tabae ge hees tabae jadi ibadah hees tabae ge lebih bagus tibatan 1000 rakaat ku batu batak waliman lobana hees bae waliman hees ge lebih bagus itu maca Kangjeng Nabi naumul alim khairun ye itu kumaha jan nyarita dage Kangjeng Nabi tenti Allah sebab naon memehes lagi Allah ketika sare sak pernapas sarua jeung sarakaat pernapas sarakaat sabaraha jam nya hees sabaraha napas etara jadi rakaat ye batak nya mah makin kebal heesna babandinganana Gusti Allah nyaritakeun hamba nu selalu ingat ka Allah ialah nu ngaran malaikat cek Gusti Allah innal ladzina 'inda
rabbika la yastakbiruna an ibadati wa yusabbihuna wa lahu yasjudun. Ya hamba Allah nu ngaran malaikat bade ciptakeun ku Gusti Allah tetena nur lain lalaki lain awewe tanpa aya jasad. Malaikat bajeng eueun nafsuan istuning didamel ku Gusti Allah teh jangaladen ka Gusti Allah. Aya anu salat bae, aya nu sujud bae, aya nu ruku bae, nu tasbih bae, zikir bae. Eta mah urusanana urusan Gusti Allah ngan kabeh ge. Innal ladzina sanyana malaikat inda rabbik anu deket ka Gusti Allah lantaran teu pernah maksiat deket rahmatna jeung ridhona. La yastakbiruna sombong tina ngaibadahan ka Gusti Allah nya nama diciptakeun teh istuning nurut ka Gusti Allah. Wa yusabbihun nya nama terus nyucikeun ngabersihkeun ka Gusti Allah ma layaliku bi tina perkara nu teu layak ka Gusti Allah. Urang makan loba hal-hal anu teu layak ka Gusti Allah. Aya ngarasula malaikat yusabbihuna walahu yasjudun. Teka saha malaikat masujud ka Gusti Allah aya khusun nangtukeun sujud ka Gusti Allah teka batu teka kayu teka makhluk dengan bil khudu wal ibadah DPDP ibadah selalu ka Gusti Allah. Konsepna hayang jadi wali supaya akur jeung malaikat teh ieu nomor kahiji la yastakbiruna ulah sombong. Mantak cek iblis teh umiro ibnu Adam disujud diparentah anak Adam sujud pas sajadah. Awalna mah kangjeng Nabi Adam umiro Adam disujud pas sajadah. Atuh palahu al jannah. Kangjeng Nabi Adam kita sujud ka Gusti Allah hajunya nama sujud atuh boga sorga. Haju umat bageh ditita sujud ka Gusti Allah haju sararujud atuh falahumul jannah jelema anu daek sujud dibere sorga. Ai umirtu bisujud li Adam ai mah tita sujud ka kangjeng Nabi Adam ai mah embung atuh palian nar ai mah bagian neraka. Bedana Adam jeung aing Adam mah tita sujud ka Allah daek bere surga aing mah tita sujud ka Adam embung aing mah bakal dibere neraka. Ulah sambatkeun aya cek iblis maknya aing kudu sosoranganan di neraka. Aing urang cikupa urang braraja deuk diacak-acak supaya ngabatulan aing. Hayo siapa ini siapa deh tebe-tebe kiai teh nyaho eta mah cenah kori komo kori bebari ku aing digieukeun lah. Eta mah cenah pengusaha pengusaha mah komo deden. Eta mah cenah pejabat raja nah tah mah kos kitu acak-acak geus ku aing. Eta mah Ki Haji boro-boro Ki Haji kiai ge ku aing di beak wae gas pokona atuh tungtung nama dibelai raja lain nurut ka Allah nurut ka iblis. Di Cikupan nurutna lain ka Allah nurut ka iblis. Di Sepatan di pondok kabeh nurutna ka iblis. Iwati di Cilongok Masya Allah istimewa. Ya Allah ya Rabbi. Nah nu mantap kurang singa dewe singa geser jero hate urang konsep lah yang jadi malaikat ieu. Nomor kahiji la yastakbiruna ulah sombong. Selama aya kasombongan di diri urang boh aing mah pan sugih moal jadi wali. Boh pan aing mah gagah moal jadi wali. Boh pan aing mah pinter moal jadi wali. Boh pan aing mah kasep moal jadi wali. Boh aing mah pan boh aing mah pan boh aing mah boh laglag ku sia boh moal jadi wali. Kudu tawadu sugih tawadu dina sugih pinter tawadu dina pinterna gagah tawadu dina gagah. Urang jadi pejabat tawadu dina jabat. Urang jadi kiai tawadu dina kakiaian. Urang jadi pedagang tawadu dina dagang. Deres tama ilmuan hartaan gagah
ieu mah harta ilmu gagah tapi tulang cangkeng diceuli goblok aya korek ge jelemana siapa asal kos kitu we ka dieu heran aing mah ih pajar namanya ana bae aduh tadi sebutkeun ge ngaranna la yastakbiru nomor kedua lamun urang geus teu takabur wa yusabbihun sucikeun Gusti Allah malayaliku bersihkeun lain sakadar subhanallah tapi bersihkeun sebab kabeh kaluar moal aya nu kaluar tina kudrat iradat Allah ulah sok cuat-cawat nu mantak nomor kahiji dina latifatul qalbi nafsul lawama adalah lauk ulah cuat-cawat selama urang nyuat-nyawat berarti urang teu ngabersihkeun ka Gusti Allah urang nyawat ini teh budak kasep namangan pendek moal jadi wali beuh budak geulis namangan masyaallah kunaon pendek moal jadi wali eta budak jangkung nama semampaengan seetik mah kunaon hideung moal jadi wali sebab aya cuat-cawat ka Gusti Allah bersihkeun sebab eta dadamelan Allah urang ningali orai ya Allah kawasa amat Gusti nyeun orai urang ningali kalabang masyaallah dadamelan Allah nagara mana nu bisa nyeun kalabang urang kapanggih jeung kungkang ya Allah kungkang ku hebat amat potonganana jeung mawa babauan maha kawasa Allah lha kumaha coba ayo kabeh geunang Allah saha nu nyeun kungkang wal aya kicak-kicak ya Allah ya Rabbi ya Gusti Allah maha kawasa nyeun kicak-kicak segala rupa aya sireum teu pe asup ka ceuli kawasa Allah ngasupkeun ieu sireum ka ceuli abdi aja da kumaha juga urang mah goblok sireum tolol sireum lamun geus kitu gara yusabbihun lamun urang geus katakaburan kemudian nyucikeun ngabersihkeun ka Gusti Allah malayaliku kemudian walahu yasjudun sujud ka Gusti Allah sujud teh lain sasujud-sujudna tetapi mah sujudna teh bil khudu'i wal ibadah aya jelema nu sujud tapi ieu mah sujudna teh ngan sakadar cari muka aya anu sujud DP tapi mah keur mancing horenganan hayang dunia aya jelema anu sujud ka Gusti Allah beuh salat hajat kage pohara jasa barang menta horenganan di Hawaii Allah ya Allah yang paling lupa sujud bloon sujudna lain khudu jeung ibadah inopa diwirid kunyana 7 poe aju ngadoa Allahumma lain kol basar witi kamalayan talhadi dari Daud alaihi salam Gusti abdi kakarak boga pabajikan hiji hayang nambah Gusti supaya leuleus hate sarwiti jeung nu kolot ge supaya leuleus dibere ku aing doana moal dibacakeun wah bahaya gitu bahaya nyaranung kabeh murid aing ge eta apa sujudnya bagus henteu sujud teh maneh kunaon sujud masyaallah layak Gusti disujudan ku abdi sebab Gusti Maha pencipta abdi makhluk Gusti khaliq hayang ganjaran hayang teu hayang ganjaran abdi mah teman urek ganjaran mah Gusti atuh nyanggakeun sagar abdi mah sujud kelayakan abdi sebagai makhluk teu hayang ganjaran saeutik-eutik acak kakarak takabur eueuh dinyana maka bersihkeun Gusti Allah aya dinyana sujud aya dinyana janu kieu mah malaikat ketika makhluk geus bisa seperti eta bakal akur jeung malaikat maka nyana bisa ngalayat ka alam malakut sebab geus akur jeung malaikat dicontohan ku Kangjeng Nabi teh subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir maha suci Gusti Allah anu geus kaberangkatkeun hambana yana Kangjeng Nabi bahasa abdi berarti jelema ai jelema mah berarti jasad jeung rohna
diberangkatkan minal masjidil haram minal masjidil aqsa. Jibril bawakeun burak aya di dinya cek lakang yang Nabi ke masjidil aqsa ti masjidil haram sakicep di masjidil haram nek ka sidratil muntaha sakicep muka lamah jeung Gusti Allah bari malaikat Jibril mah teu bisa nganter turun deui sak masyaallah karim kok bisa kos kitu lantaran geus senyawa jeung malaikat la yastakbiruna an ibadati wa yusabbihuna wa lahu yasjud. Kuari dipraktekeun ku para hamba-hamba Allah mulai ti Sidina Abu Bakar Siddiq, Sidina Umar, Sidina Utsman, Sidina Ali. Sidina Abu Bakar kitu kene Sidina Umar dongeng geus panjang tama khulafaur rasyidin kabelah dieuna. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani masyaallah bisa ngalanglang buana ka alam malakut. Abu Hasan Asyadzili bisa ke alam malakut. Uwais Kurni ketika Kangjeng Nabi Isra bas berat naros ka malaikat Jibril man huwa ya Jibril huwa min ummatik eta teh umat anjeun saha Uwais Al-Qurni nuju naon di dinya nuju istirahat ya karim istirahat di bawah aras teu kira-kira kapan Kipudoli istirahat di Cikupa ya nama Cikupa anu aya teh anu ngagebegan jagong teh naon garang-garangna nu sok ngagebegan jagong teh naon di Cikupa naon atuh eta sia sok ka dieu jadi aho aing mah teh nyaho acan loh sudah kieu sok pura-pura atuh wayah pura-pura mah pura-pura bae atuh ya karim masyaallah ya ada anak penaras hamba-hamba Allah anu geus bisa la yastakbiruna an ibadati wa yusabbihunahu wa lahu yasjudu. Eta maluhur teuing belah ditu kuari malu belah dieu bae eta Syekh Abdul Karim bisa hibar ti Mekah ka dieu nek kalayan Syekh Asnawi eta Syekh Asnawi ge bisa hibar ka Lampung eta tangkal kayu gede anu kulimaan ge kapan teu katangkep kapan eta teh diragaji make ieu ku Syekh Asnawi teh waktu deuk ngabangun Masjid Banten blok geus turun ngagublag ieu teh kan ulu bisa mawa di Lampung teh akhirna kita pareurem kabeh beuting ulah anu nyaho ku Syekh Asnawi ngan sakadar ditita doang kayu sia teh dituar aju deuk dipake ngabangun Masjid Sultan Banten wayahna sia berangkat ka itu ka Merak lempang sorangan kayu Masya Allah karim lamun urang bisa kos kitu misalnya Haji Pende bisnis kayu di Kalimantan ka dieu waduh geus teu mau keteronton-toronton deui oh polisi oh naon daratang ka dieu gebrug we nimpah imahna lamun eta Syekh Mansuruddin masyaallah manehanana berangkat di Mekah melalui sumur Zamzam set keluar di Cibulakan masyaallah hamba-hamba Allah anu geus bisa la yastakbiruna an ibadati wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun teu kudu dicaritakeun ambalaya loba di urang wali-wali Allah anu hut-het perang jeung musuh sorangan anu hut-het manehanana ngalawan kabatilan sorangan anu hut-het nyana berangkat ti nagara ka mana ka nagara ku hibur ngadenge kitu mah resep jasa iku ari aya cenah kiai wallahu alam aing kitu nyaho wallahu alam jak kuari mah kiaina ge proposal malulu oh nu teu apa kuari mah kiai asal ceramah dibere leutik bae nyumpahan tolo tah kiai ulah sok leuleuh ka dieu atuh sia biasa bae si tungkul kumaha tuh sugan urang ngadenge atuh di Pandeglang sugan ngadenge di Serang sugan ngadenge di Tangerang mana nu rada unta anti atuh ka duit-duit tuh kos karar itu eta lu manjur atuh ieu mah nu anti ja oh hese atuh neanganana atuh beureunanan aya keneh kiai insyaallah aya mah aya ngan teu kadeuleu sosokna teu nyai biasa bae murang kapanggih kadang-kadang teu make kopiah kadang-kadang make lepis dan matak sih ada bisa anu make lepis ieu wali asana ieu kebeneran cewek deh iya ieu waliatullah ieu tangkep habek begitu ditangkep susuna gede mantep ieu wali ieu siapa juri lain wali ya Allah
main tanggep baik wali jadi mau wali wah itu beres arah rondo kabehnya nu mantak cak di dia fakunu mislahum sing araya aranjeun kabeh model malaikat kumaha geus ulah ngurusan dunia ulah ngurusan awak jang pribadi kepentingan pribadi urusan dunia kita diurus tapi jang kedaulatan bangsa jeung agama turutan malaikat la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun tanggal 8 orang bakal ngelingan jelema anu geus usul ilallah anu tahapanana geus la yastakbiruna an ibadati wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun geus urang mah ngadenge geus sakitu beratna lantaran ieu teh ngakuran dirina jeung malaikat atuh urang mah cinta bae resep bae bentukeun rasa cinta urang ekspresikan rasa cinta urang abeh urang dicatat sebagai murid Tuhan Syekh Abdul Qadir Al Jailani mudah-mudahan urang diberi sehat diberi gagah tambah cinta sehingga urang aya dina bendera para aulia Allah